Nepangkeun simkuring Ilham Adjar jeung rerencangan abi Sipa Gaisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Girang pajeneng anu kusim kuring diparaji, hadirin anu sami ruwih, rerencangan patandang pasanggiri anu sami hadir. Langkung tipayun mangga urang sami-sami nyanggakeun puji ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Urang manggenakeun ka Nabi panuji Rasul pajunungan alam Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pamugi sadaya ajarna sing netral janten sapaat keur umatna sapaar jagat. Alhamdulillah puji syukur dina danget ieu simkuring baris ngadangukeun biantara nu jejerna basa urang Sunda. Hadirin anu sami ruwih, ngamumule basa Sunda ti zaman ayeuna pantu penting kanggo lumangsana kahirupan urang ayeuna sareng budak incu urang kahirupan sajantena. Naon margina kumargi basa Sunda teh teu bisa daerahna anu kaasup kana kabudayaan daerah basa Sunda teh basa anu ngagunakeun ku urang Sunda. Galarna urang sadaya putra-putri daerah Sulawesi Pasundan anu matak wajib ngamumule basa Sunda tina kahirupan sapopoe. Namung dina mangsa kawari basa Sunda geus langka digunakeun kanu kasohor. Lemesna tos meh-mehan teu bibabadan ku para nonoman. Tah, nili kaayaan kitu urang salaku bibituy ki Sunda kedah kumaha atuh. Dina perkara ieu pisan simkuring baris babajolang ngadugikeun pamadegan simkuring. Urang salaku Seueusiwi Siliwangi kedah ngamunakeun basa Sunda dina kahirupan sapopoe. Nu matak ayeuna mah Kabupaten Cianjur tos ngarintis sadaya lembaga kaasup sakola yen dina saminggu teh aya poe basa Sunda. Dina lebah ieu pisan simkuring umaja kasadayana hayu urang rojong ieu program teh urang biasakeun nyaritakeun ku basa Sunda. Da kapan geuning tacan sakum sakola di Cianjur ngarojong kana ieu program. Milihan aya sakola teh apal-apal can kana eta program teh. Prak urang remprak gawe babarengan ngadugikeun deui kahormanan basa Sunda wewekong Cianjur nu kasohor lemes basa lemes budi. Hadirin anu sami rawuh, supama lain ku urang dipaarim dimumule bade kusaha deui Sunda dijaga di sara. Supama leungit basa Sunda tangtu leungit oge budaya jeung jati diri urang Sunda. Ti Itali ka kota Malaysia tong hilap diajar basa. Urang bisa nuturkeun kamajuan dunia tapi tong hilap kana budaya Indonesia. Kitu manawi pentingna urang memulai basa Sunda. Tong sok seueur maaf pami urang tiasa ngamumule. Sakieu anu tiasa didugikeun ku abi biantara hapunten bilih aya kirang tata sanes ahli basa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.